Halo? Di mana mana? Oh, sekalian tuh sampel mobil orang keur di kumah. Bawa ka dia antar orang kek. Biasa maksi. Pasti apal bae ah. Tapi pesannya ulah kalau suka mari lah. Rumpang lu ke restoran udah saporsingan 5 juta. Nah, 5 juta lu mahalan geus saeutik mah. Ieu mah saporsi 5 juta. Oh. Nya atuh nu mahal bae minimal 10 juta atuh dan kamari 5 juta mah teu dituang ku urang oge. Kagok ari saporsingan 5 juta mah itu murah cek urang mah. Heuh nu mahal geura kitu da meureun ari nu murah-murah bae mah kana di imah duit kalau make ngahunyud. Bulu lah sok ngomong. Nyamper ka imah dinya. Daguan di imah di dia ku urang. Hadi Kang. Hah. Keur nelpon diajar jadi jelema beunghar nyi. Mendingan asa jadi tuna ari sugan teh heueuh.